Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah palawargi tepang dangu deui ya sareng emang dina acara anu manehnya eta mangdongengkeun. Urang mulangkeun katineng kumangrupi dongeng Sunda anu kapungkur. Jejer atanepi carios anu dinuju dipadar ku mang teh nyaeta carios Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu disalin deui nyaeta ku Bun Bunyamin. Palawargi sadayana supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang kawitan wae kumaha jucungna lalampahan Si Buntung Jago Tutugan teh. Mangga geura mararanco. Wilujeng ngadarangukeun kaparayun sadayana Si Buntung Jago Tutugan. Hanca anu katuna teh dugika menang 2 poe 2 peuting ayana di Batu Gede teh, tapi weleh nu didagoan areueuh jebul ku kituna sanggeus ngabejaan Sukri lamun aya si Jaka supaya gewat bebeja. Andi sapara kanca baralik deui ka panenyoan. Nah atuh isukna waktu Sukri keur ngajentul sisi jalan, rong heap teh aya 2 jalma anu ting kurumuy kaluar tinu bala. Nu saurang budak ngora, nu saurang deui mah geus tengah tuwu. Sareret oge geus sidik lamun ieu mah lain si Jaka. Tapi waktu maranehna nanyakeun lembur panenjoan sarta cenah rek maluruh nu ngaran Andi, lantaran boga pikiran bisi ieu 2 jalma teh rek aya maksud anu teu hade, nya Sukri teh ukul ngomong teu nyaho we. Sing horeng eta teh tayalian ti Wijana jeung Pamajid anu ngahaja arini ti Tanjung Pura rek ka Cipancar. Make jalan norobos bari rek sakalian arulin ka Pasir Laku. Sabab Wijana menang dongeng ti aki kukutna yen di Pasir Laku teh cenah aya hiji tempat karamat. Duka bener hanteuna mah. Ngan cenah di dinya teh aya tapakna Prabu Kian Santang dina batu. Sanggeus ti Pasir Laku terus ngambah jalan deui ka Pangunggulaan terus ka Tutugan anu akhirna mah anjog ka Cipancar nepungan deui imah Kisah Hudi. Ngan harita mah ku Kisah Hudi teh dibejakeun we yen Andi mah keur aya di panenjoan. Sanggeus yakin yen 2 jalma ieu teh taya maksud goreng. Kukituna Wijana jeung Pamajid langsung ngajugjug panenjoan ngaliwatan lembur Batu Gede. Hadena teh Wijana make jalan anu brasna langsung ka panenjoan. Lamun harita jalana ka arah Cisaat mah tangtu bakal amplok jeung karna. Anu harita keur arinit ti Cisaat rek ka Batu Gede. Maksudna rek ngajorog imah Sukri anu harita geus wani-wani untap intip ka karna anu keur indah hoy jeung Nyi Enoh anak Ardasim. Waktu mireungeuh karena ngadatangan imahna ngagentak Sukri indit gagancangan rek ngabejaan Andi ka panenjoan.
ngan hanjakal Bahrawi mireungeuh Sukri nu keur ngagedig leumpang teh ngageroan. Lain deui rowasna manehna teh, sabab hal ieu pastina alamat teu pihadeun pikeun manehna. Belecet we lumpat. Tapi Bahrawi jeung Karna teu cicing, pelesat wae manehna oge ngudag. Sukri lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh. Breh hareupeun Wijana jeung Pamajid keur ngagedig. Sukri ngagorowok tulung-tulungan. Wijana jeung Pamajid gentak ngareret ka tukang. Ana breh sing horeng budak ngora anu tadi ditanya di Batu Gede keur malatang lumpat ke arah maranehanana sarta kabireungeuh di tukangeunana aya nu ngudag duaan. Boh Pamajid boh Wijana can pasti sidik kanu duaan. Tapi karena saeutik oge teu kapalingan bakuna mah eta mireungeuh Pamajid anu adeg pangadeganana moal mata kapalingan. Kumis sarta jangotna anu geus camut-mut bodas. Ku kituna ngagentak manehna eureun bari ngenyang Bahrawi sarta terus belecet wae balik deui dituturkeun ku Bahrawi anu ngarasa aneh ku polah Karna. Srog Sukri ka hareupeun Wijana, tapi lumpatna mah teu eureun. Keuat ku Wijana ditewak, maksudna mah rek ditanya kunaon bet lumpat sarta saha anu ngaberik manehna. Tapi Sukri ngadon narajal hayang geurang ngabejaan Andi. Kabeneranna teh harita bet katempoeun ku si Bopeng anu keur ngalanto ka jalan. Teu loba mikir deui kentak manehna ngabelecet rek ngabejaan Andi. Anapok majar teh Sukri keur disiksa ku si Jakalara, puguh we teu anta parah deui pelesat Andi muru ka tempatna Sukri. Breh teh bener we Sukri keur dikenjang ku duaan. Ku kituna seak wae Andi narajang ka Wijana, leungeun buntungna ngatius rek ngajojo cukang irung Wijana. Tapi Wijana anu memang geus masagi boh dina indra panenjo jeung pangreungeut sanajan sasatna dibongohan di tarajang teh gentak ngalegotkeun badana bari ngaleupaskeun leungeunna anu keur nyepeng tak-tak Sukri. Lain deui kagetna Wijana dumeh anu narajang teh tayalian ti si Buntung anu keur diteangan. Geuning. Si Buntung cek Wijana jo nyabit kana hal anu paling teu dipikaresep ku Andi, nyaeta nyebut si Buntung. Eta meureun pedah ku kaget. Andi lain deui ngentab amarahna ngadenge ucapan Wijana teh. Ku kituna teu panjang mikir deui sabrut wae narajang ngagunakeun jurus nembrag jagat hasil warahan Bahrawi. Nu pikeun Wijana mah lain deui ngaranjugna sabab manehna teh mireungeuh gerakan model kieu nyaeta waktu ngabuburak komplotan si Jakalara di Tanjung Pura. Tapi manehna teu bisa mikir panjang ari hayang remuk sirah atawa bejad dada mah. Ku kituna gentak manehna ngareuneup dina gerakan monyet ngemil. Srat narik suku ka tukang ngabarengan ngagilirna badan ka katuhu. Hiu peureub katuhu Wijana dina jurus ajul gedang. Geuningan aya jurus ajul gedang teh nya. Sugan teh jurus ajul gedang teh dina keur mangsa papuket. Mengyeng ajul gedang mengyeng. Taruskeun kanu bangkong sapintong. Poharanya palawargi. Peureub Wijana dina jurus ajul gedang rek ngahancak ka kemplong. Kuno nyaksian mah geus kaijir piraku teu ngambul atuh badan Andi teh. Di ajul peureub anu lain takis-takiseun, tapi eta sangkaan teh nyalahan kabina-bina. Dinangan sakilat geus Andi geus bisa newak leungeun Wijana, anu lain wae Andi bisa salamet, tapi manehna jadi aya jalan pikeun neruskeun panarajangna. Barangkep leungeun Wijana kacarak Andi gentak ngolewengkeun badana ka belah katuhu bari ngajejekeun suku katuhuna anu teu salah deui ngecedak kana sirah Wijana. Anu tumerapna ka Wijana kacida hebatna, manehna ngagero sarta badana ngarempeyek. Pamajid lain deui kagetna cerelat muru Wijana maksudna rek ngahudangkeun.
Lamun Andi narajang deui teh moal diantep pasti disanghareupan ku manehna. Tapi Wijana nu disangka rek terus nambru teh ngagentak ngagurinjal, memang sirahna karasana lu uleng jeung asa bejad, tapi kangaranan anu geus luhung ilmu panemu sarta ngabogaan daya tahan anu luar biasa. Piraku we anak jawara kahot nepi ka kudu ngacoplak ukur ku sababaraha jurus mah. Sawios ki jamak sakieu mah, mangga mungkur deui we ki, ceuk Wijana bari ngareret ka Pamajid. Heug atuh jang, omat ulah dianggap remeh. Pamajid ngaleos deui ka tempat urutna tadi. Ngagunakeun bobotoh baraya, Andi ngeyehkeun nu jadi lawan. Ulah waka gede hate Andi, saacan ngajoplak masa kabeh karep Andika moal teu dilayanan. Tembak Wijana teu regrog-regrog. Ih, nah bet nyaho kana ngaran kaula. Saha ki dulur? Andi kacida kaget lantaran manehna teu ingeteun kanu kungsi nyusul-nyusul ka manehna. Hah, montong kalakata tanya, pek Andika ayeuna rek kumaha? Wijana tetep dina tandang anu pinuh kawaspadaan. Hahaha, bagian Andika ayeuna mah atuh. Ade atuh, awas yeuh. Wijana nyebrut naraja ngagunakeun gerakan orai totog. Andi gentak ngagunakeun jurus tapak jalak. Tapi lain deui manehna ngaranjugna, sabab musuh teh sakilat geus ngaleungit deui. Memang sekali ieu mah Andi teh katipu atah-atah atuh. Datang natonyokan Wijana teh ukur saelo teu beda ti orai macok bisa disebut ukur mangrupa pancingan samata-mata. Lantaran nu diancokeun mah leungeun kenca anu diwangun minangka buntut orai. Dina kacepetan anu teu disangka-sangka leungeun kenca Wijana anu ti tadi ge disumputkeun di tukang ujug-ujugna jebrod kana punuk Andi. Mangkaning nu keuna teh tonggong dampal leungeun. Tacan oge nanaon dampal leungeun anu tadi ngahancap punuk teh ngacedak kana tak-tak datangna ti luhur. Untung sakitu oge teu keuna kana sirah lantaran Andi kaburu ngapalieurkeun beungeutna. Ayo, gerabudi deui Andi, ceuk Wijana bari ngahiukeun deui peureup dina gerakan jongjolong notog. Puguh Andi teh sasat teu walakaya atuh ngararasakeun punduk nu asa remuk sarta tak-takna asa sempal. Katurug dihanca deui dadana ku tenggelan anu bobotna ratusan kati. Kabeh sakunu ningali mah geus tag wae yen poe ieu harita mah si buntung jago tutugan teh tangtu baris ngalaman ngacoplak di pakalangan. Kukitu nama Tasim Kemed Kijantra Kijatma sarta si Bopeng tingkara jeleng anu maksudna rek andon suka bebela naruh ke nyawa. Tapi ngadadak kabeh ngarego lantaran Pamajid oge teu cicingeun. Ningali nu tingkara jeung teh rikat ngahadang. Sabar baraya sabar. Teu hade main koroyok. Beut sarua wae Arandika teh ngahinakeun mitra pribadi nu geus kakoncara jago tutugan. Sabar kalem. Gede pisan pangaruhna omongan Pamajid teh. Lantaran saurang oge taya nu marugul. Kukitu namah memang bener sabab Andi oge cantang turido lamun main koroyok mah. Sabot kitu kadenge sorak ngageblug ngagentak sarerea malik kalebah anu keur padungdung. Anabreh teh ku teu disangka saeutik-eutik acan yen kitu jadina. Leuwih-leuwih Pamajid barang mireungeuh Wijana badana keur ngagigeg ngagaleongan. Sing horeng sora anu ngageblug tadi teh tayalian leungeun buntung Andi anu ngajebrod kana dada Wijana. Tadi teh memang bener manehna teh siga geus teu walakaya. Sasatna mah manehna masih bisa ngawasa dirina, sanajan ari ripuhna mah geus teu bisa dicaturkeun deui. Kukituna sakuat tanaga manehna ngagunakeun leungeun buntungna ngajebrod dada Wijana. Anu tumerapna ka Wijana nepi ka ngaheunggeu anu saterus ngagagay leongan. Teu nepi ka labuh soteh lantaran manehna nahan sakuat tanaga, sangkan teu nepi ka namru anu lamun nepikeun ka kitu teh kacida mata kuirang. Nah atuh kalakah bengong baraya, cek Andi bari ngasupkeun deui leungeun kencana rek dipake nimpug. Tapi saha atuh nu adaek terus-terusan dihancak ku leungeun buntung.
Sanajan dadana masih karasa eungap, Wijana gentak ngawangun gerakan Dewa Samadi. Nu disangkana ku Andi mah tangtu lawan teh keur ngahalangan dadana. Ku kitu nama ongko-ongko we leungeun buntungna teh nyuruntul, tapi teu kira-kira Andi ngaranjugna. Lantaran nyaho-nyaho leungeun buntungna teh digunting kuno jadi lawan anu karasana teu beda jeung dikencet ku beusi. Tapi Andi oge teu kurang matak nyieun kaget lawana, gentak narik leungeun buntungna sarta lap ngalalapkeun badana lantaran kabireungeuh lawan teh nyebrutkeun dua leungeunna. Jerelat Andi kagigir dibarengan ku nyabetkeun leungeun katuhuna dina jurus cakar heulang pikeun ngajamret kulit beuteung lawan. Tapi Wijana surti kana gerakan Andi. Hiuk leungeun lawan teh rek dikadet. Sok pereupna dipake nimpung ka kamplong. Gilak Andi ka katuhu. Dius leungeun buntungna rek dipake ngahanca dada. Tapi Wijana sangeuk ari kudu ngaharandapan dihanca ku leungeun buntung deui mah. Gentak Wijana nyangeyeng ka kenca bari ngangsodkeun suku kencana ka hareup. Bareng jeung eta hiuk leungeun katuhuna dipake mapag leungeun buntung Andi. Deus dua leungeun anu ngandung ka dua kakuatan anu kacida hebatna bantrok. Jerig-jerig duanana mundur teu leupas dina akibatna sarta ngajadikeun rasa kaget pikeun duanana. Saprut deui leungeun buntung nyasar igal. Gilak Wijana dina lengkah opat ulin alip. Deus disusul ku tenggelan kadet dina ulin madi anu tumerapna ka Andi kacida karasa nyerina. Oge sakedet netra ku Andi geus kanyahoan tenggelan Wijana teh ti mana sumberna, sabab gerakan eta teh geus kapimilik oge ku dirina. Teu dipake soteh bane malae manehna ukur ngandalkeun kakuatan leungeun buntungna. Pang-pangna mah dicaram ku anu jadi guruna nyaeta Pamardaka. Ulah gana-gana digunakeun lamun teu perlu-perlu teuing mah lantaran anu kudu dipikirkeun teh mamalana. Mikir kadinya Andi geus teg wae lamun ieu lawan teh teu bisa dianggap enteng. Ku kituna gentak manehna ngawangun gerakan gelap ngampar saprut wae narajang jurus-jurus anu ngaruntuy tujuh teh terus ngahujanan badan Wijana nepi ka ngoleab lir ka tabak angin sarta ragragna teh jauh pisan. Pamajid teu kira-kira kagetna. Nah jurus gelap ngampar teh beut bisa dipiboga ku Andi. Tapi harita manehna leuwih mentingkeun kana kasalametan Wijana. Ngagentak muru ka Wijana anu mimiti gubrag mah teu ujug-ujug bisa langsung hudang. Tapi puguh-puguh anu geus kapatli ku pangarti kasipuh ku pangaweruh meh bareng jeung anjogna Pamajid. Kolejat manehna hudang teu sakara-kara. Sasat lamun lain ninggang ka manehna asa pamohalan bisa menyat deui. Gelap ngampar aki, ceuk Wijana ngebrehkeun ka kagetna. Nya jalu pugu aki oge kaget ieu teh. Nah eta jurus beut kapimilik ku manehna, ceuk Pamajid bari ngareret ka Andi anu keur molohok lantaran ngarasa kaget ku jajaten anu jadi lawan anu katempona teu sakara-kara. Padahal jurus gelap ngampar teh geus teu bisa disangsikeun deui kahebatanana. Keur kitu Mad Tasim gentak nyamperkeun ka Andi, malah Sukri mah miheulaan nepikeun naon-naon pamanggihna tadi anu tadi papanggih jeung si Jakalara Katut Bahrawi. Malah tadi teh ngudag ka manehanana ngan anu matak teu kaharti teh kunaon maranehna beut baralik deui. Kitu ceuk Sukri. Atuh lain deui sewotna Andi. Puguhan keur diteteangan. Ku kituna teu loba carita deui Andi ngapelesat bari ngagorowok kaki jantra sangka nuturkeun. Gurobas kanu bala sisieun jalan, maksudna rek motong jalan bari dituturkeun ku Ki Jantra. Perkara anu jadi lawana mah teu dipikirkeun deui, dianggap teu penting. Keheula Andi, keheula. Wijana ngagorowok ngarasa panasaran sarta rek nanyakeun ti mana manehna boga jurus gelap ngampar. Ku kituna belesat wae Wijana ngudag. Tapi kakara oge sababaraha lengkah sewot ti luhur aya nu nyerorot sarta terus ngagapruk kana sirahna. Horeng si Ruyuk anu tita tadi ningalikeun dununganana keur tarung. Aduh. Naon ieu teh? Aduh.
Wijana pakupis sanggeus apayen nu ngagapruk kana sirahna teh teu kurang teu leuwih ti heulang ruyuk. Sakilat mersat ruyung kawungna dipake nyabetan anu antukna si ruyuk mumbul deui hiber kaluhur nuturkeun ani. Palawargi sadayana cag heula tunda lalampahan Wijana. Ayeuna urang caritakeun karna anu terus mangpret ka arah Cisaat dituturkeun ku Bahrowi anu dina sajeroning lumpatna teh teu weleh dilimpudan kaheran naon sababna karna bet ngajak balik deui bari bangun pinuh ku kasieun. Pikeun Bahrowi mah teu apal ka pamajid anu harita ngabuburak di Tanjung Pura. Atuh harita mah karena oge teu bisa sidik neng menenget-nenget sabab ku mikiran si Belang anu harita jadi lawana oge geus matak bingung. Tapi lamun seg harita karena tenget mah nitenan pamajid geus bisa ditebak lamun si Belang teh pasti Wijana anu tayalian dulur kukutna. Sajeroning lumpat teh mikiran naon sababna pamajid jeung Wijana bet aya di tempat eta. Nah ieu teh aya patula patalina jeung kalakuan manehna anu geus nyiksa nyit sari katut ganjar atawa kajadian waktu manehna nyieun fitnah ka Ani. Lamun bener teh kana perkiraan anu kadua alus oge pikeun manehna mah sasatna pan manehna teh ngahaja nepakeun gegeuleuh ka Andi ku cara ngakukeun si Buntung jago tutugan waktu kajadian di imah Pasmita. Lumpatna karna anu geus teu nolih deui ka Bahrowi anu jauh tinggalin di tukang ngan untung harita teh geus nepi ka jalan sisieun lemur Cisaat. Karena ngalaunan lumpat telila katempo Bahrowi anu lumpatna geus sosolontodan bari sakapeung ngarampeol gok nepi. Jangga tobat tekiat bapak mah tekiat ripu diajak balap lompat mah halu Cek Bahrowi sanggeusna eureun tina lumpatna bari diuk dina jukut sisi jalan setengah mebetkeun maneh bari napasna reng hapranyug. Hah, hitung-hitung ngajag-jagkeun urat nu murungkut we atuh Pak. Cek karna bari ngareret kanu keur ngalungsar sedeng manehna oge napasna geus empes-empesan teu beda jeung anu geus diudag anjing edan. Sani susang ku teka atas bapak teh padahal mun terus diudag mah burung teka cerok teh si koplok si Sukri teh. Kitu nama Bahrowi teh bijaksana dina ngomongna padahal maksudna mah nanyakeun naon pangna bet balik deui sarta nepi ka lumpat ti paparetot saperti kieu. Ari Pak Bahrowi jadi teu ningali kitu aya dua jalma diteruskeun mah kuliah we disangka karaman karena mere alesan anu dijieun-jieun. Wah, biaka dan oge ngan dua anak tujang jaka malah mah pas pisan ujang ngelawan nu ngolana bapak ngelawan nu kolotna. Kumaha? Moal oge tahan dulu. Maksudnya moal tahan we lah sabab tadi tepan geus deket ka lembur panenjoan. Geus pasti maranehna teh urang lemur. Jeung lamun urang ngayakeun pasendatan jeung maranehna tadi biar bisa wae si Sukrina ngadon ngabejaan urang lembur. Geus pasti urang pada ngarepuk, Pak. Karena hampir we kacaletot nu antukna ngomongna jadi agak ege arap-ap eureup siga nu keuna ku eureup-eureup. Oh, jang bijakeun we urang mah rek
newak si Sukri anu maling hayam ti lemur sejen we atuh. Geuraheun Pak, kumaha mun di eta lemur teh aya dulurna pek dek kumaha, karena tetep mere alasan. Atuh dikitukeun mah Bahrowi teh teu ngomong deui, lain pedah kaharti tapi malah tambah lieur mikiranana. Ongkoh mah tadi Sukri teh ngajarek di jorag ka imahna, sedengkeun kangangaranan di lemurna pasti loba dulur barayana tapi teu matak jadi halangan. Malah pokna sanajan dibantuan ku salemur oge rek diayonan, tapi naha ayeuna make jeung ngomong sieun rek dikoroyok sagala. Ngan ari rek tutuluyan pacenta-centa jeung karna sasat ayeuna mah geus jadi dununganana asa eueuh gunana. Ku kituna sanajan teu ngarti oge Bahrowi teh jempe akhirna mah. Ayeuna urang teh pada tos ka mana Jang Joko? Urang mulih we atuh Pak, mulih deui we. Moal ka ditu deui. Kaditu ka mana? Karena api-api teu ngarti. Katanya Ah, pan tadi atos. Suga we Jang Jaka bade bade nambi. Ah, bosan palah, bosan. Minang-minang teuing mah. Bosan oge nya panya. Ceuk karna dibarengan ku ngahaha. Sana Jang Jaka, Bapak mah yang kencai we ke atas sini. Di koro asa garing kieu ya. Jang Jaka mah lasos kadinya wae. Nya, hayu atuh. Ceuk karna bari jung nangtung terus mah lalempang deui duaan rek ngadatangan imah Nyi Eno. Mimiti mah ngomongna teh bosen, tapi ari geus amplok mah teu beda we jeung anjing nu manggih tulang. Malah waktu ku Bahrowi digeuh-geuikeun oge da eta mah nyegagna alah batan anjing rek direbut hakaneun. Pikeun Bahrowi mah aya atohna lantaran sasatna aya waktu jang ngareureuhkeun ka capek. Ku kituna goledag wae manehna ngagoler di tengah imah teu lila kageus kadenge. Kerekna maneh nyegrek tibranaker. Ari Andi jeung Ki Jantra sabadana ninggalkeun Wijana jeung Pamajid anu terus ngapelecet rek ngudag karna teh. Manehna make jalan torobosan terus mapai jalan rondaan nepi ka jalan sisimpangan anu kabelah katuhu anu brasna ka Cisaat. Sedengkeun anu ka Kenca mah brasna ka Batu Gede. Eureun heula nungguan bisi si Jaka aya di tukangeun keneh. Tapi tetela deui nu diudag teh teu ka tembong kalangkang-kalangkangna acan. Padina sanggeus karuhan karena teu embol-embol teh rek ngagidig wae muru Cisaat lantaran beja ti Sukri yen karena mindeng ngotok mawo di dinya. Tapi sanggeus dipikirkeun asa teu pihadeun mun dijorag ka Cisaat. Der kalahkah pada ngarepu ku salemur sasatna ngadon sosoroh nyieun indung rurusuh bibit rurujit di lemur batur. Urang uih deui we Pak, tos dugi ka Cisaat sigana mah si Jaka teh tah. Cek Andi mutuskeun ngajak balik deui. Telat atuh da si Sukri mah ngabijaan nya Jang. Cek Ki Janta anu sarua ngarasahan jelu. Sanes Sukri anu lepat mah Pak. Tapi Mang Openg anu bet laporanna yen Sukri keur disiksa ku si Jaka jeung Pak Bahrowi. Ari abdi deui rurusuhan teuing. Ari pek teh sanes. Sareng nu teu mata kahartos teh naon sababna bet ngaganggu Sukri. Sareng ari ninggal tina petana mah tadi teh manehna siga nu ngahaja-haja bade nyieun riributan. Mung cuana teh eta bet nyebat-nyebat si Buntung, Pak. Cek Andi bari katampo karung. Sareng nilik tina pangabisana mah estuning luhur pisan Pak. Alah, ieu mah kacida matak helok Pak.
Andi bari saterusna mangahulang siga aya nu dipikiran. Lamun tadi Sukri nyebutkeun yen eta dua jalma teh samemehna nanyakeun manehna mah, meureun Andi bisa ngahubungkeun jeung dua jalma anu neneangan manehna. Tapi puguh eta ingetanana digedekeun ka si Jakalara jeung Bahrowi anu antukna males wae teu inget saeutik-eutik acan. Tapi rupina mah maranehna teh keur milarian si Jakalara. Margi reg Ki Jantra eureun nyaritana siga nu asa-asa malah deket-deket kana rasa paur dek cari-carita teh. Tapi akhirna mah darak-dak wae ku Ki Jantra teh dicaritakeun sagala kajadian waktu si Jakalara jeung manehna rek ngagbadog Imah Haji Akub di Tanjung Pura anu nepi ka akhirna digagalkeun ku ayana hiji jalma anu make targos sarta papakean anu mangrupakeun maung. Kutan nah nyalira eta teh diburak barikna teh Pak. Nah atuh sanes dikarepuk. Andi kacida kaget jeung panasarana. Ngawitan mah ukur si belang terus warga rabo sabedogna jang. Anu antukna bapak sabalad-balad campuh dugi ka sadayana oge ngarandapan taratu. Ngan nalika warga tos kadesek eta sajorelat tur bari ngagunakeun panangan kosong. Eta nu sepuhna ngamuk goak ngawik jang. Dugi ka si Jakalara sareng nu sanesna kalebet bapa nyalira kabur ka tawuran dekiat. Hebat oge atuhnya eta nu sepuh teh, cek Andi dina mujina dibarungku hate anu tambah ku rasa panasaranana. Malah kuningal gerakanana tadi waktu padungdung sareng jeung Andi, bapak gaduh keyakinan yen eta nu ngorana teh anu harita nganggo targos maung. Ki Jantra ngebrehkeun pamanggihna. Piraku Pak? Laras kitu eta teh? Laras jangan ni. Tu dipikeun sasieur oge boh tina gerakan boh tina dedeg pangadegna. Rupina manehna teh nuju maluru si Jaka. Nu mawi ayeuna aya di dieu oge. Saperdosna mah kitu sigana teh. Mun si gana mah kana kitu Pak, nu matak pantes lamun tadi si Jaka anu keur ngudag Sukri dugi ka baralik deui oge. Ya eta tuh, beut ngadon ribut jeung urang geuning. Da eta ta Mang Openg Pak, beut salah ngainformasikeun sareng abdi deui. Teu asak sasar ujug-ujug main tarajang wae. Aduh. Andi satengah nu ngarasa kaduhung. Geningan perkara hoak tehnya tos ayat tiba heula mulana nya. Mang Iyeng, Mang Aep. Namun ayeuna moal naon kitu Pak? Sok sieun maranehna teh ngadon ngamuk di ditu. Rupina mah moal jangan ni. Atuh ayeuna mah urang ka ditu deui we atuh Pak nyusul. Namun Bapak we nyaliranya anu ka ditu mah abdi mah bade katanggulun heula mendakan aki uda. Punten pangdugikeun we perkawis ieu ka Madtasim. Andi ngadon merecayakeun ka Ki Jantra katurug hayang manggihan heula pamardaka nu jadi guruna. Katambah hoream ari kudu panggih jeung urut lawana. Lain lantaran ngarasa seber, tapi ieu mah samata-mata ngarasa era ngarumesakeun lamun manehna kurang asak sasar. Lamun manehna asak sasar malapah gedang heula mah meureun Mang Iday oge moal lila ngadongengkeun teh. Moal lami ngadongengkeun Mang Iday lamun si Andi asak sasar mah. Moal dugi kagelut maksad teh. Kirang saya tuh jangan li. Mending oge sareng jang Andi atuh. Ki Jantra oge hoream
lantaran hatena mah tetep we ngarasa sieun dirina kanyahoan pernah nyieun riweuh di Tanjung Pura. Memang kasieun Ki Jantra teh teu salah-salah teuing, sabab pamajid mah cantang tu apaleun. Sabab harita datangna mangsa keur meujeuhna campuh, ngan Ari Wijana mah geus tang tu apal lantaran samemeh tarung jeung si Jakalara teh manehna geus bisa nitenan kabeh musuh-musuhna, lantaran kabeh oge ngajengjreng ngahapit karna alias si Jakalara. Atuh tadi waktu Wijana padungdung jeung Andi, Ki Jantra mah datangna pandeuri jeung mangsa ngabelesat rek ngudag karna teh. Andi ngajak Ki Jantra, cacakan lamun manehna teu indit mah geus tangtu bakal kanyahoan ku Wijana. Tapi kawasna wae Ki Jantra kudu salamet barang anjog ka tempat urut galungan teh Wijana jeung pamajid geus areuweuh. Harita sanggeusna Andi ngapelecat ngudag karna pamajid teh nyamperkeun ka Mad Tasim sarta nu sajena terus mere keterangan yen memang manehna teh keurem neangan Andi. Tapi lain rek aya maksud goreng ngan saukur rek hayang nanyakeun sarta menta keterangan sabab waktu Pak Asmita nu jadi akina Wijana rek kadatangan jalma-jalma anu rek ngaroga halaka imahna. Di antara karaman anu harita kabur teh bet ngaku-ngaku dirina si Buntung jago tutugan sarta malahan mah nepi ka susumbar nitah nyusul ka tutugan. Neangan Andi soteh rek menta katerangan yen ieu teh laku lampah jalma julid anu ngahaja rek ngabengkahkeun lantaran manehna teh sidik harita katempo leungeunna di bulan Kulawan Bodas. Hal eta oge cantang tu hiji kapastian lamun manehna teh Andi sasat anu geus kasohor dilandih si Buntung jago tutugan anu cenah ahli tutulung. Kitu ta Kisila, pang-pangna kaula jeung pun incu ayeuna aya di lembur ieu teh. Sabab menang beja lamun Andi alias si Buntung jago tutugan keur aya di Panenyoan. Cek pamajid. Ngan nalika ngaliwat ka palebah dieu, ujug-ujug aya nu lumpat diberi ku dua jalma. Nya, ditewak teh maksudna mah bade ditakon, aya naon bet lumpat. Pamajid nutup caritaanana bari ngareret ka salarea. Oh, kutan teh kitu. Memang hal eta teh tangtos gawena jalma julid nu maksudna bade ngadu dombakeun Bapak. Cek Mad Tasim bari ungut-ungutan. Tah kitu. Manehna teh tangtosna oge anu ngamusuh ka Jang Ani. Ieu sababna kaula tebih-tebih datang hayang nepangan Jang Ani teh. Sugan we jeung sugan Jang Ani teh kagungan musuh. Janten tiasa dipaluruh engke saha-sahana. Pamajid ngajentrekeun. Manawi eta kinten-kinten Pak Asmita kagungan musuh henteu. Upami kagungan bagi raos kaula mah gampil kantun kadinya wae maruruhna kitu tah. Mad Tasim kalah kameresaran. Kantenan we namung kapungkur nalika nuju anom. Tebih di tempat sanes deh upami saumpamana anjeuna piraku atuh make nyabit-nyabit ka si Buntung sagala. Laresnya mung musuhnat Jang Ani mah ukur komplotan si Jakalara. Eta teh margi anjeuna kepala begal. Tapi ayeuna mah si Jakalara teh tos teu tiasa nanaon di dieu mah Bapak. Margi toleh diubrak abdi ku Jang Andi eta teh. Eta pangna Jang Andi nelah jago tutugan teh lantaran ngawitanana mah ngabuburak di lebah tutugan. Cek Mad Tasim. Saha Pak? Si Jakalara. Wijana ayeuna mah milu nimbrung. Laras Ujang.
Nah gening sapartos anu uning ngaka si Jakalara. Matasim nanya semu heran. Kantenan weh terang mah margi kantos tepang malahan dugi ka patalak sareng abdi. Waktos anjeunna nyieun ririweuh di Tanjung Pura, namung teu kantos ninggal raraina mah margi anjeunna nganggo targos hideung sarta acuk hideung anu digambaran lancah maung. Kutan teh atuh upami kitu mah tewak we manehna. Maksud teh da moal salah manehna anu ngaku-ngaku si buntung teh. Malah tadi teh Jang Ani oge ngapelecet teh bade ngudag si Jakalara sabab kengeng waktos yen anjeunna nuju ngudag si Sukri, nuju ngudag-udag Jang Sukri. Matasim bari ngareret ka Sukri. Leresnya Ki, tadi teh da katinggal aya 2 jalmi anu ngudag. Wijana bari ngareret ka Pamajid. Nya we nya moal sapati-pati si Jaka ngabelecet balik deui lamun teu aya naon-naonna. Matasim miheulaan mairan. Nya geus kitu mah Pamajid katut Wijana pada sami ukrek terus milu nyusul Karna alias si Jakalara. Matasim mereka terangan lamun si Jakalara dumukna di Gajah Ngambung, lamun dek nyusul mending make jalan anu brasna ka Batu Gede ulah make jalan norobos seperti Ani. Anu dimaksud supaya si Jaka bisa kakepung. Geus kitu mah belecet we Pamajid jeung Wijana arinit sarta samemehna ngomong heula ka Matasim lamun engke tangtu bakal nepungan deui Ani. Nu mata waktu Ki Jantra datang teh manehna salamet tekung si papanggih jeung Pamajid sarta Wijana. Geus kitu rong heap Andi datang darak-dak we ku Matasim dicaritakeun naon anu bieu diobrolkeun ku Pamajid ngeunaan maksudna neneangan Andi. Kakara ayeuna mah ku Andi kaharti yen 2 jalma anu neneangan manehna teh aya nya 2 jalma eta pisan anu tetela Pamajid jeung Wijana ngan kulantaran harita Andi leuwih mentingkeun nepungan pamardaka manehna teu balik deui malah ngadon nitah Ki Jantra. Antukna Andi arinit deui jeung Ki Jantra anu teu weleh ngikintil bakuna mah manehna teh ngarasa sieun papanggih jeung si Jakalara lamun init-initan sorangan teh. Sanggeus nepungan heula Aki Surdi leos wae Andi teh ngajugjug ka Tanggulun rek nepungan pamardaka. Si Ruyuk oge teu tinggal nuturkeun ka kalayangan di luhur tempo-tempo sorana ngageli. Palawargi sadayana puguh oge sapoe eta mah karna teu ingkah-ingkah ti imahna Ardasim. Nya munasabah lamun teu kapanggih teh da Pamajid jeung Wijana mah maluruhna nepi ka Cisaat. Ari rek diteruskeun ka Gajah Ngambung maranehna teh ngarasa hoream da bakuna mah ku teu apaleun lebah-lebahna da cenah puguh ayana oge di sisi Gunung Haruman. Ku kituna baralik deui muru ka lembur Panenjoan nu maksudna dek nepungan Andi. Tapi kacida ngarasa hareunegna sabab Andi teu kasampak. Ku kituna jadi pugag lalampahan, jadi asa ngabuntut bangkong. Hari dek ditungguan da puguh lain tungguaneun sabab can karuhan iraha balik deuyina. Geus kitu mah maranehna arinit deui ninggalkeun Panenjoan bari ngarasa harendegna lantaran Andi teu kasampak. Rada kaget oge abdi mah Aki, cek Wijana bari lempang nyarita ka Pamajid. Nah kumaha kitu Jalu? Eta ku gerakana anu ngangge gerakan gelap ngampar nah bet di pibogaku Andi nya. Ih, puguhan Aki oge nu mata kayang pisan panggih teh. Aki hayang nanyakeun oge ngeunaan hal eta ka Andi teh. Eta ku Aki teu kantos dilungsurkeun ka nu sanes? Nya puguh atuh ku Aki ukur digubrakeun ka hidep Jalu.
jeung ka bapa hidup teu dibikeun kanu sejen, malah ka murid aki sorangan di Cibalieur oge teu kungsi dibikeun. Moal kitu ku abah mah diturunkeun kanu sanes? Moal atuh Jalu, moal kersaeun atuh. Ngan duka upami manehna teh bisa wae murid sapaguron aki baheula, tapi da cenah mardaka guruna teh ceuk madtasi mah. Pamajid bari tarangna karung semu anu keur nginget-nginget. Sedengkeun batur sapaguron aki mah teu aya nu ngaran eta, jeung teu aya urang Garut deh. Aya oge Mang Dadang tukang es. Cok kamana karep aing. Apunten nya palawargi, aduh ieu waktosna ieu parantos teh nyekapan cag heula dugi ka dieu nya. Urang teu neun dihaneulem hieum tuna dihanyuang siang mangsa datang ninggalkeun engke disamper deui. Mung sakitu anu tiasa kasangakeun, ampun paralu nu kasuhun wening galih nu dipamrih, hampura anu diteda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.